Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamiarsa patepang deui sareng Sim Abdi Astri di acara Warta Depok. Dina danget ayeuna Sim Abdi bade ngadugikeun warta ngeunaan jalan nu aya di Desa Nanjung Anom Kecamatan Pasar Leman. Kaayaan jalan di Desa Nanjung Anom Kecamatan Pasar Leman ruksak kacida ku sabab jauh ti kacamatan. Kumargi kitu, pamarentah teu apal kana kaayaan jalan nu aya di dinya. Anu langkung jelas wae, mangga kasaderek Dein Arnia anu parantos aya di lokasi. Nya pamirsa, ayeuna abdi tos aya di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, tegesna di Jalan Karoya. Biasa ditinggal di dieu, Jalan Karoya ieu teh tos rusak parah. Hal ieu ngakibatkeun jalmi nu ngalangkung di dieu teh ngarasa kaganggu. Nya pamirsa, ayeuna abdi tos sareng salah sawios jalmi nu ngalangkung di jalan ieu. Punten bade naros sareng saha? Cikiraman. Kumaha pandapataan ningali Jalan Karoya ieu teh? Ya kudu diperbaiki lah santena. Rada dieu dicor gitu lah. Harapan AA jangka hareupna? Ya semoga jalan ieu leuwih alus teh, leuwih hade bis zaman nu lewat teh rada ngeunaheun gampangna gitu. Hatur nuhun. Ya. Nya sakitu wae nu tiasa ku abdi diwartoskeun. Wangsul deui ka studio. Hatur nuhun kasaderek Dein Arnia anu parantos ngalaporkeun kaayaan jalan di Desa Nanjung Anom Kecamatan Pasar Leman. Panginten pamiarsa, warta anu neme sakaligus nutup kana acara Warta Depok ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.